Red, ayo sih mau ke mana? Nah, Ji. Tadi mah lain balik gawe, ngore di tanah haji nu belah ditu, nah teu panggih deui gitu, Ji. Hei, het. Wah, itu haji nu di haceng harapan teh. Euy, til bodas. Sia mah gawe aing atuh nyebut nu kitu sia mah jorang sia mah ceuli teh anjing benerkeun cek aing ge. Gawe, anjing gawe. Salah tuh dari teh mah ngobrolna atuh kudu make bahasa isyarat jeung si eta mah. Lieur teh tadi ge urang mata aing teu ngobrolna tepkeun we. Atuh heueuh Ji. Oh, euy. Teu kaingetan aing Ji. Astagfirullahaladzim, Mang Ded nyaho. Nu kitu makan tala ke Jigaleho, nyaho Jigaleho. Wah, nya beja haji ieu teh, Sagit. Poho Git, hablah paho. Oh, poho, kan bae poho mah Mang Ded. Kana naon haji mah? Tadi si mu teh kieu Git. Nasim laga bahadoho, blahol ciplak, blakuk empok Git. Oh, digawe. Oh. Nyawa haji mah mah teh didamel da karek we damel di ka mana deui tadi teh. Ya, Ji saya nyambung gitu aja. Satu kudu anjing sembraho siapa lagi? Lain. Haji teh tadi teh rek nyalurkeun bantuan sugan ente nyaho. Anu henteu make ieu naon disebut teh pajak kitu teuing palak kitu teh di mana Anu haji rek nyalurkeun bantuan ka Sumatera, salam ku di dieu bebas pajak, pajak-pajakan bukan mah. Ngan ongkos jalannya panggilna kedah tuang bensin wajib. Si Sagit anjing kanu duit mah langsung nyambung. Teu ngadenge oge anjing. Naon Ji? Dek bancos ka ditu ka Sumatera. Haji percaya kitu ka si Sagit. Ka dieu mending ge sama make pajak jalan segala urang mah gratis bae jang haji urang mah ieu mah khusus. aslina cenah gratis itu aslina itu Bener Ji, ti haji ka urang nama gratis Ji. Ngan urang ka ditu teh kan kudu make bensin, can dahar di jalan teh, can nginep dah lumayan Sumatera teh. Kan ka di luhur mah dipotongna 2,4, bae urang mah 2,1 we Ji. Astagfirullahaladzim, Mang Ded nyokot gede-gede teh nyokot berarti teh. Pak Haji ieu ka di dieu bisa kurang paling 2,05 paling kurangna sakitu. Dami Allah disusul ka ditu kalem bantuan mah dianterkeun. kaduhung aing ngomong ka maneh duaan mana mah hiji dua we anjir jeung eta BMKG jeung BPBD anjing loba pajak loba majegna anu hiji 2,1 anu hiji 2,05 ieu anu sirah lagi urang mah rek sorangan we ini rek sorangan ka itu mah nu majeg aing langsung Si Haji dek nekan sorangan gitu, mau menang duit urang gitu. Hah? Mau menang duit urang si Haji dek nekan sorangan gitu mah. Mending urang bagi dua kieu. Sok bejakeun. Nah, Ji urang bieu geus berunding si Agitnya. Kieu we ayeuna mah 2 juta lempengkeun bae Ji. Hitung-hitung uang birokrasi lah. Daripada haji ayeuna ngingki ka ditu udah capeknya gitu ya. Teu kana-kana atuh. Ngalurkeun bantuan lain tempe, Mang. Bantuan. Tahu.